Bismillahirrahmanirrahim. Kantun ala etanya ayat tanabbahu leres. Ala ingat ayat tanabbahu tegesna kudu eling maraneh kabeh. Annalakum sa'nyana eta tetep wajib kamaraneh kabeh ala nisaikum ka pirang-pirang pamajikan maraneh kabeh haqqon ari aya hak. Wali nisaikum jeung eta tetep pikeun awewe ti maraneh kabeh alaikum wajib kamaraneh kabeh haqqon ari aya hak. Pahakukum maka ari hakna maraneh kabeh alaihinna wajib ka itu nisa atanapi mar'ah alla yutikna eta yen ulah nincakeun itu nisa pirosakum kana amparan maraneh kabeh tempat sare pirosakum man kajalma takrohuna nu mikangewa maraneh kabeh wala ya'dana jeung ulah ngidinan atawa jeung teu ngidinan fi baitikum ti imah maraneh kabeh liman kajalma takrohuna nu mikangewa maraneh kabeh ulah ngamparkeun atanapi nyadiakeun tempat sare kajalma nu mana eta jalma teh dipikangewa kulawan jenisna mun salaki ulah ngamparkeun kana amparan jang awewe lain anu dipikangewa ku pamajikanna sorangan. Mun pamajikan ulah ngamparkeun kana tempat sare pikeun lalaki nu mana eta lalaki teh dipikangewa ku jadi salakina. Termasuk ulah ngasupkeun lalaki ka imahna bari eta lalaki teh nu dipikangewa ku jadi salakina. Ulah wawantunan ala ingat wahakuhuna jeung ari hakna itu nisa alaikum kamaraneh kabeh antusinu eta yen ngaluskeun maraneh kabeh ilaihinna ka itu nisa pi kiswatihinna dina pakaiana itu nisa wa ta'amihinna jeung tina dahareunana itu nisa. Kewajiban salaki hakna pamajikan teh pamajikan bere pakaian anu alus jeung bere hakaneun anu heded nu bergiji. Nah, ulah dibere baju anu teu alus artina alus didinya teh alus sesuai jeung kemampuan berarti rada alus tinimbang pakaian nu dipake ku salakina atawa sadarajat jeung menjadi salakina. Lain berarti kudu dibere wae mun dina sarung bianyu, lain berarti kudu dibere wae kain sutra, lain berarti kudu dibere wae tiungna tiung malika atawa denai teu lah biasa we tiung Paris 10.000 opat atau 10.000 dua. Teu naon lamun mampuna sakitu. Katos teh. Hartina nu ukuran alus teh da alus mah relatif atuh. Alus ceuk urang can tantu alus ceuk batur. Ceuk batur alus ceuk urang can tantu naon? Alus mawi barang berekan nu jadi pamajikan mun awal geus lila mah pastikan orang geus apal kumaha karesep pamajikan. Geus apal urang teh.
Lantaran geus apal jadi mun mereka nu jadi pamajikan teh geus apal pamajikan resepna nu kieu. Eta di antarana. Dahareun akur. Ini mah dipikar resepna. Si eta mah cenah mung diberi daging teh. Atau oleh mentana teh leunca we jeung leunca. Komo kitu mah bunga. Murah ongko. Tapi lamun resepna tidinya nya teu naon. Nya teu naon. Bere anu bergiji mah tuh ajak ulin teh ka mana. Nah ieu we ka warung TO deui, teh. Ni rarateun ningalina oge. Lancaran sabulan sakali bawa teh kana tempat anu rada heden kitu tah ku pamajikan teh. Da kitu kuduna nu jadi salaki kan nu jadi pamajikan. Rawa ngariwayatkeun hadal hadis kana ieu hadis saha At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa qala sareng dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi hakul mar'ati ari hakna awewe ala zauji wajib ka salaki. Aya min haqi tegasna eta tetep tina hakna itu mar'ah alaihi wajib ka itu zauj hiji ayut ima eta ye ari yen mere dahareun itu jaoz ha kamar'ah ida to'ama di mana-mana dahar itu jawaz. Mun anjeun lalaki keur barang dahar tawaran pamajikan teh bahkan bere pamajikan dahareun bere biaya nanti urangkeun hayangna kumaha nyanehna jeung oncom heug jeung tempe pek keun cenah karesepna. Si eta mah favoritna teh jaat, tinggal mulian jaat teh. Wah karesepna daun katuk. Eta mah si eta mah kangkung we keun molor-molor terus-terusan. Jita eta nya ayat 5. Kewajiban nu jadi salaki mereda dahar atau lamun keur dahar tawaran nu jadi pamajikan. Lajengna nomor kaduana wayak suaha jeung makean itu jawajha kamarah idza tasa di mana-mana make pakaian itu jaoz. Cenah pausan sok tibalik kadang-kadang salaki nu sok dipakaian nu didangdanan ku pamajikan. Maksudna mah makean teh lain berarti dipangancingan kun ni arogo pisan atuh. Boga leungeun. Eta bentuk romantis eta mah nya pangnyeletingan keun lain. Naon maksudna bere pakaian. Pakaian mereka nu jadi pamajikan ulah gagabah. Lamun salaki mere pakaian nu mata katingali orat kudu jadi pamajikan alias matak nembongkeun orat pamajikan di hareupeun batur, tanggung jawabna ge nu jadi salaki. Sok salaki pangmeulikeun tank top atawa naon anu nepi kana kelek teh baju naon? Hah? Naon? Hah? Make baju nu sakieu bikeun ka pamajikan jig bisa rek ulin maka kota tah make baju ieu. Bisa rek ulin ka hareup tah ieu bajuna. Bajuna nu mata katingali orat. Awas nu nanggung jawab teh lain unggul pamajikan salakina. Persoalanna kieu. Dina rumah tangga dosa jeung teu dosana nu jadi pamajikan itu ditanggung ku nu jadi salaki. Ulah dianggap bahwa nu jadi salaki teh ngeunahna wae teu. Tanggung jawab rumah tangga aya nu jadi salaki. Bapa mah ngeunah ngan saukur diuk, bapa mah ngeunah isuk-isuk udud, energen, kopi, gudeg. Atawa naon deui wae, bapa mah ngeunah, urang mah capek, maneh capek tapi urang nu bakal nanggung jawab ente saumur-umur selama anjeun jeung urang ngahiji dina rumah tangga. Sok atuh urang dibalikeun, urang nu bagian gegeroh ngan tanggung jawab ka dosa urang ku ente daek henteu. Kapan moal digitukeun mah? Cenah embung da kitu mah cenah urang teh cenah nya capeknya dosa. Mata kuayahna dek di dinya kewajibanana. Kade ente isukan Julpa bisi kawin ka sawae. Rizka bisi kawina masih toh kedeung deui kapan rek kawin
kasawa kade to ori bapak aya kuraos we hayu we nyobakan gado bari ngaca kieu we salaki teh ningali deuleukeun teu apal aing teh keur ngepel ieu teh nah kade atur wala yadriba jeung ulah neunggel itu jawaj al wajha kana wajahna Ae ingda nusujiha tegesna dina nalika nusujna itu jawjah atawa mar'ah. Tilu ulah wantun-wantun nu jadi salaki neunggel kana beungeutna pamajikan sanajan pamajikan keur nusuj kanu jadi salaki. Karti teh. Pamajikan tadi kita teh daek ngalawan wae ka salaki. Diajak tuncelek mumul. Diajak numpak teu hayangeun. Pokona embung geus nusuj ka salaki teh. Ngaulah antara sanajan kitu ulah wantun-wantun neunggel kana wajah anu jadi pamajikan. Wala yuqabiha jeung ulah ngagorengkeun itu ngagogoreng itu jawaz bitas di dilem wahidati kalawan ditasdidkeun nu hiji. Maksuratan aila yasma'u aila yusmi'u tegesna teu meredenge itu jawajha ka mar'ah atawa jawjah makruhan kana nu dipikang ewa wala yakul jeung ulah ngomongkeun itu jawaj qobahakillahu qobaha muga ngagorengkeun ki ka anjeun salo Gusti Allah eta salaki nepi ka ngomong kitu Gusti mudah-mudahan pamajikan aing sing diwiwirang Gusti lah. Mun bisa mah sungsengkeun we ka sawah jeung beungeut-beungeutna Gusti. Eta teh teu meunang kitu teh. Ulah ngagogoreng nu jadi pamajikan. Ulah bahkan ulah ngaluarkeun bahasa kabatur diomongkeun kabatur lamun kadengean ku nu jadi salak pamajikan mah matak nyeri hateuh. Eta ulah komo meredenge mah ngahajakeun hareupeun batur ulah ceuk uji ka pamajikanana Neng Sri oh teu jadi kapanggih kapan ku urang teh pernah ngomongkeun Risma kulantaran kapanggih jadi we kapanggih doh uji Allahumma shalli wa sallim wa barik subhanallah masyaallah uji kata Risma kata Risma henteu teh ayeuna daerah ku batur geus kakobong mah hanyakal tadi ngomong teu eta teh uji ulah ngomongkeun misalna hareupeun batur atawa aya babaturan ka imah uji aya teh Risma tidinya pok ceuk uji umpamana ngomong karang yeuh rad tah pamajikan aing pangwarahkeun ku maneh rodat jedog di imah oge bahasa kitu teh ulah eta teh ka pamajikan teh tah ieu pamajikan urang ieu saha ieu si Nyai Nyai Risma aduh gitu uji kan berkata ka Risma teh memang saya pandai meracik kopi tapi saya begitu tidak pandai meracik cinta karena racikannya sudah ada di kamu dah sugan mah Nyai Risma teh Arabica we geus loh jadi we apa aja teu apal bapak teh teu apal wala yuhjiro jeung ulah mangkat itu jawab wa riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat ari lapad walayah yuhjiroha ila fil mabiti kajaba di tempat sare ay fil madji'i tegasna dina tempat sare ingdan nusuji dina nalikas nusuj ulah kabur sanajan pamajikan keur nusuj amal hijru anapon ari hijru fil kalami fa innahu maka eta tetep saestuna itu hijrul fil kalam haramun eta haram illa li udrin kajaba aya udur rawahu at-Tabrani wal Hakim an Muawiyah kata piti Muawiyah bin Hidah bi fathil muhmalah wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad ayyuma rajulin ari anu manawae lalaki tazawaja eta ngawin itu rajul imro'atan kahiji awewe
alama netepan kana perkara qala nu saeutik itu mah minal mahri buktina tina mas kawin au kasuro atawa loba itu mah laisa tah teu aya fi nafsihi eta tetep dina dirina itu rajul atawa jawas mana rajul ay qalbihi tegasna dina hatena itu rajul naon ayu adia yen rek ngalakonan itu rajul ilaiha ka itu mar'ah haqqoha kana hakna mar'ah khoda'a maka nipu itu rajul ha ka itu mar'ah pamata tuluy isdet itu rajul maut pamata tuluy isdet itu rajul walam yuadi jeung teu nyumponan itu rajul ilaiha ka itu mar'ah haqqoha kana hakna itu mar'ah lakiyatah bakal manggihan itu rajul Allah ka Gusti Allah taala yaumal kiamati dina poe kiamat wa huwa bari ari rajul zanin eta anu berdosa ai athimun tegesna anu berdosa di mana-mana aya lalaki ngawin ka hiji awewe eta marek mas kawina gede atau mas kawina leutik atau mas kawina leutik mas kawina gede ngan dina dirina teh atawa dina hatena teh eueuh naonnya maksud rek nyumponan kana ngalakonan hakna nu jadi pamajikan ngawin we wungkul dina hatena mah eueuh boga rasa atau boga maksud rek nyumponan kana hakna pamajikan anu sabarata nu tadi moal dibere pakaian moal dibere hakaneun kurang moal bere suike lah dan kitu mah atawa moal diteungeuh geus semua dicumponan hakna nu jadi pamajikan teh khodaah eta teh nu jadi salaki teh geus nipu kana jadi pamajikan atawa eta awewe geus katipu ku nu jadi lalaki tuluy we eta si lalaki teh isdet modar paeh bari teu nyumponan kana hakna seorang pamajikan maka eta jama bakal panggih jeung Allah dina poe kiamat bari kaayaan dirina berdosa atuh dosa gede jama anu teu nyumponan kana hak-hakna nu jadi pamajikan al hadisa kudu maca anjeun kana ieu hadis ai iqra tegasna kudu maca anjeun al hadisa kana hadis rawahu at-Tabrani wa qala sareng dawuh Kangjeng Nabi Muhammad inna min akmalil mu'minina sanyana eta tetep tina pangsampurna-sampurnana jalma mukmin kabeh naonana imanan kaimananana pangsampurna-sampurnana jalma nu iman ahsanuhum eta pangalus-alusna ti itu mukmin naonana khuluqon akhlakna banyak orang yang berilmu tapi lupa beradab. Loba jalma anu loba hartana tapi tidak lupa berakhlak loba budak ajingan budak kiai budak turunanna oge alus turunan jami anu terhormat tapi dirina tidak terhormat karena akhlaknya gambaran kumaha bifi'lil fadhaili kumi gawe kana pirang-pirang kaunggulan wa tarki rodaili jeung ninggalkeun kalakuan anu awon rodail teh kokotor maksudna mah pagawean anu goreng wa altafuhum jeung pangulas-ulasna ti mukminin ay arfakuhum tegasna pangulas-ulasna ti mukminin wa baruhum jeung panghade-hade gawena ti itu mukminin bi ahlihi bi ahlihim bi ahlihi ka ahlina itu mukmin yang terima mukminin ieu mah mukmin saurang mukminin mah lobaan ay min nisaihi tegasna ti pirang-pirang awewena itu mukmin wa auladihi jeung pirang-pirang budakna itu mukmin
wa aqaribihi jeung pirang-pirang kerabatna itu mukmin. Rawahu Tirmidzi wal Hakim an Aisyah. Pang alus-alusna jalma anu iman teh nyaeta nu alus akhlakna. Gambaran seperti kumaha? Seperti pang alus-alusna akhlak teh jalma nu sok migawe kana amal hade, atawa jalma anu ninggalkeun kana kagorengan, termasuk jalma anu pang bager-pagerna pang alus-alusna kanu jadi pamajikanana, kanu jadi budakna jeung kerabatna. Alus ngana pakahan pamajikan, alus kanu jadi keluarga pamajikan, alus kanu jadi dulur pamajikan, atau alus kanu jadi dulurna sorangan, nya min nisaihi wa auladihi kabudakna sorangannya wa qaribihi ka kerabatna sorangan oge bager. Eta teh pang alus-alusna akhlak mukmin. Wa qala sareng ngadau Kangjeng Nabi Muhammad, khairukum aripang alus-alusna ti maraneh kabeh, khairukum eta nu alus ti maraneh kabeh li ahlihi ka kulawargana itu khair, ka kulawargana jalma, ai halailihi tegesna ka pirang-pirang pamajikanana jalma, wa banihi jeung kabudakna itu jalma, wa aqaribihi termasuk dina hadis Rasul ge kitu tuh. Pang alus-alusna jalma ti antara maraneh kabeh teh jalma nu alus naonnya bermuamalah jeung nu jadi keluargana, budakna, dulurna, eta pang alus-alusna. Hartina bener-bener menghargai, menghormati. Wa ana saur Rasul jeung ari kuring khairukum eta nu pang alus-alusna ti maraneh kabeh li ahli pikeun keluarga kuring. Rawahu Ibnu Habban. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum linisaihi ka pirang-pirang awena jalma. Wa ana jeung ari kuring khairukum linisai eta tip nupang alusna ti aranjeun kabeh linisai ka pirang-pirang pamajikan kuring. Rasul ge sami sae kanu janten bojo-bojona. Waruya jeung diriwayatkeun ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sahnyana Kangjeng Nabi qala ngadau Kangjeng Nabi, man ari saha jalma sobaro anu sabar si jalma ala su'i khuluqi mraatihi kana goreng akhlak pamajikana jalma, ato tah masihan hu ka jalma saha Allah Gusti Allah minal ajri tina ganjaran tina buruhan, mislama kana pantarna perkara ato nu masihan Allah Ayuba ka Nabi Ayub alaihi salam ala balaihi netepan kana balaina Nabi Ayub. Ya salaki lalaki saur Rasul di mana-mana aya salaki sabar nyang hareupan goreng akhlakna atanapi akhlak nu goreng nu aya di pamajikanana. Sabarna saya eta cek nafsu mah cek nafsu cek emosi ya ini kene ngeusan aing daripada ngagulung jelema nu kieu patut ku aing tajong siga tendangan bebas penalti gitu hesek modar sia bari ngopinya modar si Haji gagah kesel gitu, tapi sabar. Maka di mana-mana lalaki sabarnya harapkan karena akhlak anu goreng tinu jadi pamajikan, Allah bakal maparinan ka eta lalaki tina ganjaran seperti Allah maparinan ganjaran ka Nabi Ayub alaihi salatu wassalam nalika Nabi Ayub kenging balai. Kumaha? Yo. Fallahu makari Gusti Allah ibtala eta nyoba Allahu ka Nabi Ayub, ya kisah Nabi Ayub. Bi arbaati umurin kopat pirang-pirang perkara. Pak dimalihi hiji kana eueuh
hartana Nabi Ayub wawaladihi jeung kabudakna Nabi Ayub wa tamziki jasadihi jeung nyoehkeun jasadna Nabi Ayub ruksakna jasad Nabi Ayub wa hijri jami'in nasi jeung nyingkahanana sakabeh jalma lahu ka Nabi Ayub illa zaujatahu kajaba nu jadi salak pamajikanana Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji ku Allah. Ujian ti Allah ka Nabi Ayub teh di antawisna aya 4. Mana wae hiji Nabi Ayub diuji ku Allah hartana diseepkeun. Nomor kaduana putrana teu aya. Nomor katilu salirana ruksak. Nomor kaopat ku jalma-jalma di jauhan. Ya Allah ya Karim 4 tumiba ujian ti Allah ka Nabi Ayub. Tak mun santri dibere buduk saeutik montong minder. Pede we. Tah tato nu aing itu paten. Coba ngeunah digaro. Sanajan geusna peurih. Nah, 4 diujina ku saha? Ku Allah. Manusia nyaringkan kecuali pamajikanana. Itulah jauh-jauh we urang cicing hek batur kalalabur tengah deketan ka urang kapan nyeri hate eta teh. Nya, nyeri hate luar biasa. Eta teh salah salios di antawis cobianana Nabi Ayub ku Allah Subhanahu wa taala. Painahu maka sanyana kalakuan mulis bako karena eta bukti lahu eta tetep ka Nabi Ayub min asna pil mali tina pirang-pirang warna harta. Naon ibilun ayana onta. Wabakorun ayana sapi. Wagonamun ayana domba. Wafilatun ayana gajah. Wahimarun jeung ayana himar. Wakana jeung buktos lahu eta tetepi ke Nabi Ayub homsamiati pidanin ari 500 homsumiati pidanin ari 500 pasang yatba'u anu nuturkeun ha kana itu homsamiah naon homsumiatu abdin 500 abid likuli abdin eta tetepikeun saban-saban sahiji imro'atun ari aya hiji budak hiji pamajikan wawaladin jeung budak wamalin jeung harta wakana jeung buktos mahu eta tetep satu Nabi Ayub naon salah satu nafarin 3 kelompok kod amanu nu nyata ariman itu nafar salah satu nafar bihi ka Nabi Ayub wakanu jeung buktos itu salah satu nafar kahulan eta jalma anu naonnya remako lah kahulan eta remako jadi usia ti 30 tahun kaditu wakana jeung bukti saha iblisun iblis layah jibu eta teu kahalang iblis an sain tina hiji perkara minas samawati nu aya ti pirang-pirang langit payakipu tuluy ngajedog si iblis pihina dina itu samawat hai suma aroda sakira-kira hayang itu Idris ngamaksud itu iblis pasamia tuluy ngadenge itu iblis salatal malaikati kana istighfarna malaikat ala Ayub ka Nabi Ayub pahasada tuluy ngahasud itu iblis huka Ayub waqala sareng ngobrol itu iblis ilahi duh pangeran abdi nadortu ningali abdi pi abdika di hamba Gusti Ayuba tegasna Nabi Ayub pawajatu tuluy manggihan kuring hu ka Nabi Ayub syakiron kana syukuran hamidan tur anu muji ala inget walawi betalait tu lamun nyoba kuring hu ka itu Ayub la rojaa tak bakal balik itu Ayub an syukrika tina syukuran ka Gusti wa taatika jeung tina taatna ka Gusti
Faqala teras ngadaus Allah Gusti Allah taala lahu ka iblis intalik kudu indit anjeun pakod salat tu tah nyata ngawasakeun kuring diwarang tah Allah ka iblis ala malihi kana hartana Ayub ala malihi kana hartana Ayub pantolako tuluy indit itu iblis wa jamaah jeung ngumpulkeun iblis afaritas sayatin kana pirang-pirang ifritna pirang-pirang setan wal jin jeung jin waqala jeung nyarios itu iblis lahum ka afarit qad salatu nyata ngawasakeun kuring ala mali Ayuba kana hartana Nabi Ayub waqala jeung ngobrol itu iblis li ipritin ka hiji iprit minha tina itu mala Ayub ikti kudu ngadatangkeun anjeun al ibila kana onta waroatiha jeung pirang-pirang anu ngurusna itu ibil pahri tuluy kudu ngaduruk anjeun ha kana itu ibil waroatiha sumajaa tuluy datang sa iblisun iblis ila Ayuba ka Nabi Ayub pawajada tuluy manggihan itu iblis huka Ayub ko iman bari nu nangtung yusolli salat itu Ayub faqala tuluy ngobrol iblis lahu ka Ayub ahroktu geus ngaduru kuring anarokuseuna ibilaka kana onta anjeun waroataha jeung kana nu ngurusna itu ibil faqala teras nyarios Nabi saha Ayub Nabi Ayub alhamdulillah kana lapad alhamdulillah huwa ari Allah akto eta tos masihan Allah nikah kuring ha kana itu ibil wahwa jeung ari Allah akhoda eta nyandak Allah ha kana ibil summa paala teras migawe iblis misla dalika kana pantarna itu akhroktu bilogonami kana doma waroa tiha jeung kana nu ngurusna gonam sumajaa ila Ayub wa qala lahu nasapat arri yo da nepi ka kitunya Nabi Ayub gaduh hartana teh loba aya onta aya naon deui aya sapi aya doma aya gajah aya himar seueur 500 ekor eta torojol iblis ngahasud iblis teh ngahasud ceuk eta iblis Gusti tingalikeun ieu Ayub loba-loba teuing ieu hartana kieu Gusti ngajaran geura ieu Ayub ngajaran eta Ayub teh urang percaya bahwa Ayub teh tukang syukuran ngan ngajaran geura eta naonna hartana ontakna cokot sapi na cokot, domba na cokot, gajah na cokot, ngajaran Gusti. Cik, syukuran moal yakin tah moal matak balik deui eta saha teh? Nabi Ayub teh. Bahkan mungkin bisa balik deui oge Nabi Ayub teh. Kitu tah ceuk saha teh? Ceuk iblis. Ngajaran sok bere tah atau cokot hartana, leungitkeun hartana. Didinya kan disebutkeun syukur ufasami salatul malaika ala Ayub jeung saterusna sakirun hamidan la roja'a bakal balik an syukrika ngajaran dicoba cik bakal balik deui moal ka pangeran mun santri mengajaran carekan cik pundung moal kitu meureun ngajaran ieu Nabi Ayub cokot ontana cokot sapina cokot domana mun leungit teh manu kabehanana
cik bakal balik deui bakal syukuran moal ka saha ka Gusti. Saur Allah sok ajaran tuh ku ente urang ngawasakeun ka maneh. Cek Allah ka iblis sok iblis kumaneh intolik cik ente mangkat kuring ngawasakeun ka anjeun supaya ngeuweuhkeun kana eta onta nu aya di Nabi Ayub supaya sasaton Nabi Ayub teh beak cik syukuran moal. Ari Allah mah geus kuning ada pasti bakal naon tetep syukuran ka saha ka Allah ngan eta mah hasudan setan supaya harta Nabi Ayub naon leungit. Tujuan setan tujuan iblis supaya harta Nabi Ayub leungit. Tekteknya ku Allah teh iblis kumaneh ku iblis dibawa datang ka Nabi Ayub jong sagala rupana ngerahkeun setan ngerahkeun jin ifrit jeung sagala rupana nepikeun ka si satona si sapina teh didurukan ku saha ku iblis ku Idris didurukan tah si domana teh si sapina si ontakna teh ku saha ku iblis didurukan intina paraeh beak tah naonna lah beak naonna si ontakna teh begitu beak ontana geus diduruk kakarek ngomong si iblis nepangan ka Nabi Ayub. Nabi Ayub hampura sapi aranjeun teh paraeh sapi aranjeun teh geus diduruk ku urang teh beak kabehanana oge geus eueuh naon-naon kumaha walaran Nabi Ayub alhamdulillah. Aduh beak harta ngajawabna naon urang mawas terungsing atuh padul teuing leungit cangcut hiji ge santriah heula kotatang koteteng sakitu geus siga crispy oge gararing. Eta Nabi Ayub leungit sugan ngamuk saur Nabi Ayub alhamdulillah. Si iblis kaget nah ngaran maca alhamdulillah kumaha wala Nabi Ayub huwa a'taniha da Allah nu masihan ontana oge ayeuna dicanak deui ku Allah teu sawios-wios mangga solehna Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Tah awewe lalaki tenang lamun lalaki sabar yang hareupan pamajikan nu akhlakna goreng patut Allah bakal mere seperti Allah merekna harta ka Nabi Ayub nalika Nabi Ayub diberi ujian ku Allah Subhanahu wa taala. Gusti ting matak lamun aya pamajikan anu galakkeun eta teh ngadatangkeun rezeki asal daek naonna sabarna aya pamajikan nu galak teh keun antep we dosa jang manehanana doraka jang manehanana rezekina jang urang kapan kitu tah gitu jika tingali si Resti pigalakeun cenah ye tah terus wa qala iblis lahu ka Ayub nasapat naon arrihu angin nasapat geus ngancurkeun naon arrihu angin zar'aka kana pepelakan anjeun pahamida teras muji Nabi Ayub Allah ka Gusti Allah wa asna jeung muji Nabi Ayub alaika Allah eta iblis godeg deui wae tuh iblis tingalikeun angin geus ngahancurkeun halaman anjeun sawah beak kebon hancur kumaha tawalana Nabi Ayub ka iblis alhamdulillah a'taniha wa huwa akhadha sami Allah nu masihanana ayeuna Allah nu nyanakna da abdi mah begitu lahir ka alam dunia ge teu marang bawana naon bubulucun abdi mah lahir ka alam dunia oge baju ge teu boga calana oge teu boga jeroan oge teu boga baju di bajuan calana di calanaan hayang dahar di pangadaharan pangahuapankeun hayang nginum di inuman hayang ngompol di ompolan hayang modal di podolan teu bogana naon urang mah ayeuna tiba-tiba Allah mere rezeki ka urang ngagaduhan ontana dicanak di ku Allah mangga alhamdulillah da abdi mah sanes hak abdi jauhnya Allah biar karim urang mah kapan leungit kudu sabatang oge lieur leungit sarung hiji lieur komo santri leungit senal we gawena teh geus lieur geus pusing
Mau ngaji abi mah naon leungit we senal maneh leungit we senal hiji nepi ka ngeusan ngaji Nabi Ayub mah onta 500 ical sadayana. Alhamdulillah. Kebayang lamun anu santi kitunya. Neng, ieu tingalikeun sendal teu aya moe sabeula. Alhamdulillah. Wih. Bang Haji Roma Irama tak Bang Haji Roma Irama mah kebayang. Nya. Subhanallah. Apana kitu aya dongeng bahwa lamun naik onta teh atau naik kuda teh baheula mah maca basmalah. Si ontak si kuda keur cicing cara majukeun anak kuda teh ngan saukur maca basmalah. Onta naon tah? Onca naon tah? Maju. Lamun maca subhanallah, wah onta biasa leumpang, si kuda biasa leumpang. Lamun maca alhamdulillah eta si onta naon? Si kuda naon? Ngebut si onta teh. Lamun maca astagfirullah eureun. Naiklah kana kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Maju tah. Maju. Begitu maju, alhamdulillah ngebut dah yang buat nepi. Nepi ka lembur pas eureun. Astagfirullahaladzim. Hap eureun begitu eureun papanggih jeung pamajikanana alhamdulillah nyiak deui wae atuh ngajelang ka sawah. Kalau kitu kapana. Beuki ngebut ngajelang. Aduh ampun. Qala summa qala tuluy ngomong saha iblisu si iblis. Salat ni kudu ngawasakeun anjeuni ka kuring ala waladihi ka budak Ayub ka Allah teh Gusti ayeuna mah Gusti ngawasakeun ka abdi teh ka putrana Ayub faqala kumasor Allah lahu intolik du indit anjeun qad salatu nyata geus ngawasakeun kuring ka anjeun ala walidihi netepan kana budakna Nabi Ayub padahal tuluy indit iblis ila waladihi ka budakna Ayub wazul zala jeung ngeuneuh-ngeuneuh gonjang ganjing itu Ayub iblis punten bihim kawalad al qasra kana naonnya gedong wa qallaba jeung ngabalikeun itu iblis hu kana qasra alaihim ka itu walad diasupkeun ka hiji ruangan tuluy eta ruangan teh dinaonkeun digoyang-goyang dihancurkeun. Iblis tak gawe nate. Tak iblis mah tuluy we. Padahal Allah teh lain keterangan kuningan Allah teh ngan ngahaja we dibuktikeun ka iblis tuh Nabi Ayub mah anger masing Allah kumaha oge iman ka urang. Singkat cerita. Pamatu tuluy we marawat kitu walad teh. Atuh putrana Nabi Ayub teh naon? Ngantunkeun begitu ngantunkeun jami'an barina sakabehna sumajaat tuluy datang iblis Ayuba ka Ayub wa akhbaro jeung ngabejakeun iblis hu ka Ayub bi mauti waladihi kana maut budakna Ayub fastagfaro tuluy istighfar Nabi Ayub datang iblis Ayub kumahanya budak anjeun teh paraeh kabehanana ieu teh istighfarlah Nabi Ayub sumakola teh hartina henteu ngarasula Nabi Ayub cekap kunaonkeun astagfirullahal sumakola tuluy ngomong deui iblis ka Allah salit kudu ngawasakeun Gusti ni ka abdi ala jasadihi kana jasadna Ayub kan kitu geus hartana bea uji deui ta budakna bea uji deui tah ayeuna bagian kana salirana tuluy kitu setan ngahasud salat faqala teras ngaduh Allah salatu ngawasakeun kuring ka anjeun ala jasadihi kana jasadna Nabi Ayub ghairu qalbihi salianti hatena Nabi Ayub awakna mah ngan hatena mah ku urang malibikeun walisanihi jeung lisanna Nabi Ayub wa aklihi jeung akalna Nabi Ayub padahaba tuluy indit eta iblis ila Ayuba ka Nabi Ayub pawajada tuluy manggihan iblis hu ka Ayub sajidan barina nuju sujud begitu ningali Nabi Ayub ternyata Nabi Ayub teh nuju sujud pajaa tuluy datang iblis min kibali wajihi ti arah
wajahna Nabi Ayub sumping dipayunin wajahna wa napaho tuluy niupkeun iblis piman khoraihi dina dua irungna itu Nabi Ayub nabkhotan kalawan sakali tiupan ista'ala anu hurung minha tina sababiah nabkhoh naon jasaduhu jasadna Nabi Ayub kaduru wa waqa'a jeung tumiba fihi dina itu jasad naon hakatun atul. Jadi we saya kan aya kisah nu nyarioskeun Nabi Ayub budug nya. Nah iya pahaka tuluy ngagaro Nabi Ayub ha kana itu hakah da atul bi adfarihi kalawan pirang-pirang kukuna Nabi Ayub hatta sakotot sehingga rag-rag parotong itu adfar kuluha tegesna sakabehna itu adfar ku bakat atul digaroan kabayang kan kuku dugikeun ka parotong kabayang kumaha tarikna ngagaroan urang mah kapan ngagaro teh lain kuku nu potong kulit nu rawing nya ieu mah kabayang ieuna wajahna ruksak ku sabab atul kuku na ge dugi kana naon tah parotong ku bakat tarikna ngagaro ateulna luar biasa Nabi Ayub. Nah sumahaka teras ngagaro Nabi Ayub ha kana itu hakah bil masuhi ku paranting usap al khosaati anu kasar diusapan ku nu kasar ku bakat ateul salah sariosna ku naon bil fakhori buktosna ku bubuk batu wal hajaroti jeung ku batu palam yajal teras teu eureun-eureun Nabi Ayub yuhiku eta ngagaro Nabi Ayub ha kana itu hakah hatta takotoa sehingga para rotong ruksak naon jasaduhu jasadna Nabi Ayub wa antana jeung bau itu jasad fa akhraja teras ngaluarkeun hu ka Nabi Ayub saha ahlul qaryati ahli kampung wa ja'alu jeung ngajadikeun itu ahlul qaryah hu ka Nabi Ayub ala kana satin sina cicing di hiji gareja lahum eta ka itu ahlul qaryah lahum milik ahlul qaryah wa ja'alu jeung ngajadikeun ahlul qaryah lahu ka Nabi Ayub arisan kana kandang wahajaro sina calik mencek urang mah dinaon tuh nya diasingkan wahajaro jeung nyingkahan hu ka Nabi Ayub saha annasu jalma-jalma kuluhum tegasna sakabehna itu nas illa zaujatahu kajaba bojokna Nabi Ayub al musammatu anu dingaranan rahmatan ku Siti Rohmah fakana teras bukti itu Siti Rohmah tahdamu eta ngaulaan itu Siti Rohmah hu ka Nabi Ayub bima ku perkara yuslihu anu ngamaslahatkeun itu mah hu ka Nabi Ayub wa ta'ti jeung ngadatangkeun itu Rohmah hu ka Nabi Ayub bitoami kana tuangan wa hajaro jeung nyingkahan hu ka Nabi Ayub saha salah satu tiluan alladina tegasna jalma-jalma amanu anu hariman itu ladina walam yatroku jeung teninggalkeun itu ladina dinahum kana agamana itu ladina onta geus teu aya putrana nya kitu teh ngadon di paraehan di maraotan ku iblis teh geus beres di dinya ontana atawa sasatuanana geus aricang putrana ayeuna geus ngantunkeun teras eta Allah tuluy si iblis Gusti bener Nabi Ayub teh kuat cik ayeuna mengajaran awakna Gusti salirana bere ujian ku Gusti cik kira-kira eta Nabi Ayub iman henteu syukuran keneh henteu saur Allah sok kuring ngawasakeun ka anjeun iblis jiku ente tah pek ku ente ruksak jasadna Nabi Ayub cek Allah pek
ngan hatena memualibikeun ka ente, lisanna mualibikeun ka ente, akalna mualibikeun ka ente. Tuh sanajan awakna geus diuji bea karep, ari hatena geus ditalian ku Allah cumantel ka Allah mah anger we iman ka pangeran. Singkat cerita, iblis dengan senang hati diberikan tugas oleh Allah atau diberi kawasa ku Allah pikeun kana ngaruksak jasadna saha Nabi Ayub. Begitu gitu nepanganlah Nabi Ayub, bari Nabi Ayub nuju ngalaksanakeun salat. Pas beres ngalaksanakeun salat eta Nabi Ayub ditiup ku iblis sakali tiupan wajahna. Pas ditiup ternyata eta tiupan eta nimbulkeun kana panyakit nu ateul salira sa awak-awak, terutama wajahna ateul na luar biasa Nabi Ayub. Kulantaran ateul akhirnya Nabi Ayub ngagaro. Pas ngagaro ruksak saking ku ateulna kukuna dugikeun ka parotong. Sadayana milarian paranti ngagaro mucuk urang manaon alat paranti ngagaro nu rada kasar tuluy salirana sadayana digaro. Teu liren-liren Nabi Ayub ngagaroan kana salirana sehingga salirana oge dugikeun ka ruksak. Tatu karena tatu nu akhirna mun dina buduk mah jadi bau atau hanyir ya. Wa antana bau jasadna teh. Karena bau sehingga lemur-lemur nu aya di sakurilingeun Nabi Ayub sieun katepaan ku saha? Ku Nabi Ayub. Kulantaran sieun katepaan ku Nabi Ayub, sajabak sieun katepaan teh tuluy bauna menyengat, akhirna Nabi Ayub diasingkan. Geus Ayub anjeun ulah cicing di lembur. Jieu anjeun mah cicing di mana? Nyieun kanang, nyieun gereja diasupkeun Nabi Ayub ka mana tah? Kana kanang kana gereja, hartina diasingkan. Kulantaran kitu teu liren wahajaro hu annasu kulluhum. Jelema kabeh ngahindar mung deukeut ka Nabi Ayub karena ningali kondisina Nabi Ayub, kecuali nu jadi pamajikanana. Eta pamajikanana bojokna Nabi Ayub Siti Rohmah teras ngaladen ngaulaan sanaos Nabi Ayub kaayaan siga kitu. Hartina cokot maknana pamajikan nalika salaki keur kumaha wae kaayaanana mun usaha keur menurun lamun awak keur gering geus ripuh geus teu walakaya tetep sing hormat kanu jadi salaki. Nah, contohna Siti Rohmah tetep sing hormat kanu jadi salaki. Bahkan anu iman ka Nabi Ayub oge ngajauhan, hartina ngajauhan ti dieu teh lain berarti teu iman. Henteu ari nyaketan mah tapi teninggalkan oge karena ngimankeun ka Nabi Ayub. Hartina Nabi Ayub diuji ku Allah lebih nu jadi pelajaran jang urang sadayana ternyata sabar tingkatan derajat anu pang hese-hese. Kabayang lamun urang gitu sok eta bayangkeun kieu urang boga harta loba nya. Bapak boga pamajikan umpamana boga harta loba melimpah, budak balager tuluy naon di sajabati budak balager teh mun teu ditingali awak waktu bapak kan kasepnya bapak teh geus arapal sarerea teh ganteng kasep wah geus tiba-tiba harta bapak nu sakitu lobana beak. Geus beak budak marawat. Geus budak marawat datang panyakit anu teu galib jeung batur. Pikumahaeun pamajikan. Bisa wae kan pamajikan bisa aral. Bapak sorangan bisa wae aral. Aduh baheula mah aing teh sagala rupa ge bisa dicumpon aing mah teu walakaya. Baheula mah budak urang teh araya nyalampeur aing mah geus eueuh. Baheula mah urang teh dipikaharayang ku jama-jama ayeuna urang geus kieu ruksak awak. Kurang-kurang kakarek wae boro-boro sakabeh harta sebagian harta wae leungit kapanan urang mah geus bingung. Boga duit 10.000 leungit tah 1.000 perak walah lieur ku 1.000 perak oge. Komo boga duit 10.000 leungit teh kabehanana lunglang kana mastakana teh. Ya.
Ini Nabi Ayub. Jadi itu jadi contoh pelajaran yang orang sadayana. Cenah orang mah lain nabi. Emang sanu ngomongkeun maneh nabi. Justru kapan orang belajar teh ti saha? Ti para nabi supaya orang didinya Allah naikkeun derajat Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Duaan jami'an.